Cik request geura bibi. Quest naon? Eta lagu Dewa anu judulna Engang geuning. Gaya nama euy teh. Dewa ge aing requestna. Tapi lagu Engang mah asana eueuh bi. Judulna Engang mah lagu Dewa eueuh. Nah, aya Nu kumaha mimitina? anu aku ingin gitu. Oh, eta. Sok gas, bisa eta mah tuh, tapi da judulna selain Engangnya euy. Sok lah. Tu wa ga pat. Aku ingin terbang tinggi seperti engang. Elang bi di mana engangna eta? Engang kebugenan. Astagfirullahaladzim. Teu ngeunaheun bi diengangkeun mah bi elang. Tuh tanyakeun tuh kanu lalajo sok engang. Elangnya Engang. heueuh lah. Ngobi bi merek doang teh bi aing ieu. Hah bisa wae ieu yeuh anjir. Kulum takokak ya. Gasok deui. Tu wa ga pat. Aku ingin terbang tinggi seperti engang, melewati siang malam, menembus awan. Di tanganku kau peluk, ku salah. Brad, geus ngalongok Brad ka Pak Haji Ahidin Brad. Arah kunaon di Pak Haji? Kering Brad, longok Brad, tetangga di dinya mah Brad. Heeh, teu ada urang teh nyaho antuh. Kunaon di gering naon? Aceng ge apal bieu Brad. Cenah setruk baja teh Brad. Angar ieu saroceng anjir. Ya, Ceng. Please nya ya. Penyakit mah teu bisa disaruakeun anjir. Misalkan aya bajaringan gitu. Teu bisa disaruakeun gitu. Ya, stroke ringan paling ge penyakit mah. Eueuh anjir, nu stroke baja anjir. Pokoknya teh bisa lempang be Brad cenah Brad. Oh, ngadadak. Nya tina mobil malah mah mangkat nama dina mobil Brad. Ngan balik nama tina mobil lagi di pangku Brad. Tong ngalamun geura. Da teu mantes ya bos mah teu mantes ngalamun. Lamun di dinya nguluman lamun jiga kieu nya guys nya jiga hayam kucekak. Gue bingung orang teh Brad euy. Anu gawe ka luar kabeh euy. Terus Nya sugan di dia aya nu hayangan gawe. ayo loba sih bos aya nu hayangeun gawe mah tapi masalahna gawe naon heula ieu. Nganter-nganterkeun SMS ning kanu tos ngisi pulsa. Anjing anger anjing ieu ampun teh. Bos please bos ya. SMS di operator mah teu kudu dianter-anterkeun ku karyawan bos. Teu kudu bos. Jadi ti kamari teh kitunya dianter-anterkeunnya. Anjing paingan baru-bara anjing nu kadagna ieu. SMS mah nepi sorangan bos. Parah aja ampun ting. Hah bisa wae ieu ya anjir ya. No cacing calang ya. Ya cek bibi mah aya masalah mah tong pati ting di pikiran ya. Ini kena goyang dumang. Anjing. Goyang dumang cenah. Biar hati senang semua masalah jadi hilang. Parah bibi aing. Sugan aing rek ngomongnya lamun misalkan keur loba masalah salat, ngaji, goyang dumang cenah. Kieu urangnya. Aing kudu kieu nya. Brad, ari di dinya ngingu hayam teu? Nya ngingu atuh jang naon urang mah tapi hayam wae. Ngingu hayam berarti loba hayam mah butulin. Justru aceng mah embung Brad, ngingu hayam teh. Nah, Nya balangsak be Brad. Kadar hayang hudang beurang lamun tas capek hese Brad. hese kumaha teh? Kapan eta teh Brad? Sinaga lamun urang hudang beurang teh kaburu rezekina dipatok ayam.
Mata aceng mah teu ngingung hayam. Henteu gitu konsepna saroceng. Ya, paribasa eta mah, paribasa. Da anger ceng, lamun misalkan di dinya hayo we hudang berang teu hudang isuk-isuk, anger najan teu boga hayam di dinya di imah boga marmot engke di anyar dipacok marmot. Rezeki di dinya teh. Paribasa eta mah. Ripuh aya saroceng ieu. Gini ari USG mahalnya. Mahal kacida bi USG mah sadi nu USG. Kudu bibi nganter Adi kamari. Hayang nemporok na jero beuteung meni 400.000. Karena ge hayang nemporok utek-utekan. Duh, komo lamun jogeun eta orokna. Meureun 2 juta mah mangayarna. Orok joget 2 juta. Boe bah, di mana teuing bi? Di mana teuing orok joget na jero beuteung. Ya bari oge ajeung kesaha nu daekeun anjir nangap organ tunggal na jero beuteung bi. Si Adi ge moal daekeun moal tanya si Adi. Lamongan aya bi aing ya. Punting. Heuh bi. Komo bi lamun eta teh nya lamun orokna pencak silat na jero beuteung 4,5 juta mah eta kudu bayar. Geus ya. Cenah. Kagok edan anjing. Hah, bisa wae ya anjir. Kanang hayam carangka ieu. Bi, uang healing yuk ke pantai, Bi. Embung mah aceng teresep bibi mah ka pantai mah. Teresep kumaha di, Bi? Sok beraringung eta kan bibi mah orang Sundanya. Eta nyebut ka ombakna kumaha bibi? Gampang, Bi. Karimang bak, Bi. Sama aceng kumaha nyebutna? Mang Aceng mah geus puguh. Wak bak. Da kapilancek eta Bapak Mang Aceng mah. Oh. Alah motor anyar anjir iya mah gaya coba murah deh keren iya mah bisa pakai jalan-jalan mejeng Anjay, woi, Pataji, gede peningkatan anak butuh panggih teh. atunya puguh urang geus kabeli deui motor anyar ceng Coba burum deui ngejreng padahal mah. moal teu kabita maneh budak geus gede meureun maneh butuh atuh motor mah Aslina lur, urang ge keur hayang lur. Ngan puguh urang mah keur neangan anu utuh lur. Ayeuna kan keur lolobana nu sabeulah rek kena lur. atuh tong salah anjir adi urang buka showroom meuli ti adi urang ge ieu heueuh meuli harga motor ieu beda jeung di Batur ceng motorna ge ieu mah di bawah harga standar tah ceng Lah nu bener. atuh murah meriah tapi mulus barangna ieu mah bener-bener di bawah harga standar Usingna. ari maneh neangan naon si ceng atuh Batur mah ningalian teh bodina atuh lain nempuan standar Kapan urang keur butuh jang budak lur, keur penting pisan komari murah mah. Ngan eueuh di dieu, eueuh singna dina bawah standar teh eueuh singna harga motor eueuhna naon. teuing atuh ceng maksud lain harga aya dina handapeun standar aduh ya Allah ceng atuh maksudna ceng di Batur misalnya harga sakieu ieu mah di bawah harga eta lain hargana dina handapeun standar kamana wae geus kali-kali dipake Standar jangkung tawa lur. hari maneh geus dipake ieu mah maneh mah geus meuli ka ditu sorangan